Sampurasun, tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangbebrahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya di Sunda saantero jagat pramudita saantero jagat raya. Alhamdulillah dina danget ieu patepung sorade jeung simkuring anu mana simkuring baris neraskeun hanca carita nu katunda dina judul si Kancil ti Pakidulan karangan Kilik Salonya ayeuna bagian anu kalima. Sakumaha anu tos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian kaopatna. Pedaran Mang Dedi kebegatuan ciji mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di imahna si Peci khususna atuh kasih Jamring katut si Somed oge harita aya. Titiwan Cina Mustarik rek mulangkeun duit ka Haji Idun anu diinjeman ku si Peci teh alonya pikeun nebus imahna atawa hutangna. Kumaha atuh para pamirsa? Lajenganana ieu carita nyalangkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Bangsa alam beki puting bae harita teh. Malah madi imahna si Peci harita teh ngariung aya opat jalma indung si Peci Jamring katut si Somed. Demi harita atuh si Peci ret ngareret ka indungna anu dereret ukur melong. Teu ngomong sakemek-kemek acan da geus papasrahan arek kitu rek oge cenah kumaha karepna si Peci. Atuh pok si Peci harita. Nah, ayo atuh mah nya. Ari kitu mah nuhun atuh urang nepungan haji ayeuna we atuh nya Kang Jamring. Kitu cek si Peci, jerut atuh tarurun kaburuan. Tiluan laleumpang muruka imahna Haji Idun. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Jangkrik-jangkrik di sadada mapaesan kaya anak alam. Kadengena teh mending-ting korosakna dangdaunan nu oya ketebak angin. Jegug-jegug atuh sada anjing nu ngagogong. Kurobas aya nu lumpat kanu balah. Si horeng si mana horeng, ucing anu lumpat. Jigana bae diudag anjing, terekel ucing naik ka luhur. Ada tangka kalapa, atuh mending ngahul sakadang anjing teh. Jangkrik mah jangkrik muni reang batemalan keneh jeung baturna nya kitu keneh atuh suragaang. Cari cangkas di tempas jeung ciang-ciang nabuhan panjangna alam peuting mirig anu sepi jempling. Beci ayeuna mah urusan duit teh gampang. Teu kudu ku akang ge bisa. Tapi naon Kang? Tapi akang teh ngahaja ngajak maneh. Maksudna arek aya babadamian. Pikeun pilampaheun nu bakal datang. Pangna dibawa keluar ku akang teh supaya indung maneh teh nyahueun. Oh, aya naon kitu Kang? Cek si Peci celohok. Ieu dengekeun ieu. Maneh teh pasti bakal nalangsa. Digawe saumur-umur di imah Raden Wargana. Nya. Ku akang geus kanyahoan, bakariweuh, paciweuh. Teu bisa bebas hirup
Leuheung basa lamun bageur dulungan maneh teh. Da geuning asa kitu bengi cenah. Tah, dumasar kana hal eta. Lamun di mana engke maneh aya kasusah, aya kararapet, atawa aya kanyeri ieu den wargana buru-buru akang bejaannya, tah kitu we. Si Jamring ngomong kitu nyaan pisan ka si Peci teh. Ari si Peci barang ngadenge kekecapan dulurna kitu pok harita. Nyana nuhun atuh Kang. Tapi kumaha ngabejaanana? Cek si Peci atoheun. Hatena bunga asa boga dulur panggedena. Lah gampang. Gampang kumaha aya Kang Jamri? Kang Jamri Balik we ka lemur. Tepungan akang di Imah Haji Idun. Ya, da ayeuna mah minang enong akang teh kawan tuh perlu dijaga pada Haji Udun teh loba harta bandana. Ci, bisa ya garong-gerot. Ya akang pisan jadi tameng dadana. Nah, maneh ge mun seug aya kapusing. Karudet datang we ka akang. Keun, da moal diantep. Utamana pisan mamun maneh dinya nyeri ku den wargana. Dina urusan digawe atawa naon bae itu taci nya dengekeun. Nuhun atuh Kang kitu nuhun atuhnya nuhun pisan. Tah ayeuna jid we maneh mah balik di ka imah keun ka Haji Udun mah ku akang urang bereskeun. Cek si Jamring harita nya si Peci ngagugu. Terus maneh nama atuh balik dewe ka imahna. Sedangkeun si Jamring harita jeung si Somed kebat muru ka imah Haji Udun. Ngan bari jeung leumpang teh tinggal renang we duaan. Bada mileutik bangun anu daria pisan. Kasugri para wargi sadayana gancangna ieu carita. Ya urusan si Peci jeung Haji Udun beres. Hutang kabayar, indungna tetep tumetep di imah. Teu melang teu hariwang, moal aya nu nyisi kudi. Ya nu akhirna si Peci kenciling dewe indit ka imah dununganana. Datang-datang terus dititah digawe sabab pagawean geus nyampak. Ista kalotor, tai kuda na alam buruan bala jukut ngajejemrung. Itu teh ieu teh teu kurang-kurang pagawean. Aki surasa teu loba omong. Sungkawati nu jadi anakna teu pati merosea. Da eta sabab si Peci hidang sorangan kana gawe teh geus ngarti. Teu kudu ditu eta. Kitu jeung kitu unggah poe teu aya pisan robahna. Mimitina mah memang teu karasa riweuh si Peci teh. Da geus heula janji yen manehna sanggup digawe kalawan teu dibayar. Tapi sabada kasorang lilana sabulan. Anu biasana masok narima duit teu dunungan, harita mah lapur ngagea curug. Digawe capek duit teu boga. Aya kahayang ukur kometap. Kakolot teu bisa ngirim sorangan ge kurat karet. Kutan kiarasan Cek si Peci dina hiji poe. Kop atuh kana karajang wadah jukut. Kop deui kana arit kencis indit buruk kapipir imah. Kusrek we ngasah arit bari jeung heheotan jiga nu senang. Sabot keur kitu jebul atuh Sungkawati pok harita. Peci, maneh ngarit memeh ngarit masikan heula kalapanya. Kami arek ngabajit. Mangagan. Tebah si Peci, tebaha terus ngahaja. Ngajalankeun heula mesek kalapa cenah. Terus parut sakalian nya. Kitu deui namahan gawe. Cek Sungkawati ka si Peci. Sabadana rengsek mesek kalapa si Peci teh tebaha. Ngakusrek we marud kalapa. Kusorangan we di dapur. Teu karasa sabut mesek kalapa jeung marud waktu teh terus nyarele.
mata poe geus dengdek mulon. Sakedeung deui atuh den wargana bakal sumping. Kitu deui atuh kudana mangkaning can boga jukut keur para bukudah. Atuh teu gedah cicing si Peci teh. Sieun kaburu hujan di ongkoh. Bari jeung Marud teh liuk deui kaluar. Bisi dunungan anu lalaki datang manten. Kulantaran balanga gasarak atuh curugna ka Parud. Atuh meunang ngajenghok si Peci teh. Ari deret getih ngucur pagalo atuh jeung Parud kalapa muni burahe beureum. Aduh, dasar si aya-aya we yo. Cek si Peci ngomong sorangan. Marudna eureun heula disalang ku marsihan heula getih anu tembus ngucur. Buru-buru Marud teh atuh Peci. Piraku kitu-kitu wae atuh meni hese teu becus. Cek Sungkawati bari jeung nyampurkeun. Baranggok si Peci ngareret ka Sungkawati. Sungkawati melong kana Parud kalapa bret teh getih meni burahai beureum. Atuh Sungkawati ngajenghok hauk harita. Naon eta teh Peci? Curugna meni ngacir bentik nunjuk kana Parudan kalapa. Rahot ganduh. Tembana si Peci beri ngeluk tungkul. Atuh puguh Sungkawati meni garosingsat bakat ku ambak. Popolotot bari jeung tutunjuk nyarekan meni denger-denger we ka si Peci teh. Disebut teu becus digawe teh, jorok teh belegug jeung sajabana. Atuh meni ngahulang si Peci harita. Teu wani mah ngajan hate perih oge kapaksa narima kana eta kenyataan. Raheut curug mah atuh teu sababaraha nyeri, tapi dicarekan ku dunungan mah ngajeleti tembus kana ati. Si Peci lebah dieunahan perasaan. Leungeunna atuh ngarawu Parudan kalapa anu campur jeung getih lunge dipikeun kaburuan. Brul atuh anak hayam muru kalapa anu getihan. Muni recok anu diparacokan. Dasar si Odob, si jorok, belegug sia. Piraku atuh aing kudu ngadahar wajit ku campur getih sia. Dasar tolol belegug sia mah. Cek Sungkawati bari jeung ngacengkat. Krubru eta panto. Mending ngariang atuh di tengah imah teh pedah panto dibantingkeun ku Sungkawati. Si Peci ngegel biwir, hate atuh ngaheab panas, tapi sabisa-bisa nahan amarah rumasa keur kumaula. Curug geus dibuntal ku lalamakan, gap deui atuh kana hanca pagawean. Gusrek Marud kalapa teu wudu harese lantaran nyakalana hese. Curug teh atuh teu bisa digawe. Anjeun hese digawe kieu teu make curug mah duh. Hati batan dititah Marud mah meningkatnya ngalah suluh aing Kitu cek hate si Peci. Tapi kedamah henteu da sieun teh. Nya akhirna najan heueuh hese oge digawe di burung anggis. Tapi dasar sial. Panganggisan sarahna kagok. Ari beuteung lapar rasa maneh. Atuh harita serahna teh dihuapkeun. Krauk-krauk dicapek benih rangu. Keur kitu torojo teh Sungkawati seleuneu nyampurkeun atuh kaprago pisan ngadahar kalapa. Peci, ari sia kunaon? Dititah Marud kalaka di hakanan tah. Atuh beak sa di hakanan we mah. Kaos teu dibere nyatu we sia ku aing teh. Cek Sungkawati beri jeung nulak cangkeng panon molotot. Da eta mah si Peci ngajenghok ngagayem kalapana can lembut. Bakat kuriwas meureunan kalapa diteleng diteureuy buleud. Ari pek teh kelakah megil melag dina ti koro. Anduh meneburia pun celik. Panon molotot terus ohek-ohekan. Terus atuh sungutna calangap. Kalakuan jiga anu weureu. Atuh puguh Sungkawati leuwas keur ngagurowok ka bapana. Papa, ieu geus si Peci Cenah. Bari jeung garosingsat. Nyingsatkeun samping kojengkang atuh kalawang tukang. Ai bapana nyatana Aki Surasa hareutang muruka hareup. Anu keur ngasuh topan teh deukeutang ka jamu. Mending ngajenghok harita. Ya naon wati? Benih rusuhan gitu. Ieu topan. Pangku ya.
bus ka dapur nenyo si Peci atuh keur ohe-ohekan. Di dapur atuh rembay we beungit na perum panon bulia buncelik. Masya Allah. Kumaha teh sia teh ki? Unaon ya? Aki Surasa murung karawak atuh tak-tak si Peci harita dicakal pageuh. Si Peci terus ohek-ohekan atuh bari jeung nyakal ti corona. Aki Surasa gugup ret ke anakna pok harita. Kumaha mamitingna ki wati? Kukuring teh di titah marut kalapa. Ari anggeusna teh keur kacemuilan yang ada haran sarahna kalapa. Kukuring disentak. Dakal hor atuh di titah marut kelaka di hakanan. Maka beureuyan ku kalapa meureun puas teuing teh. Aduh Gusti Masya Allah ari sia teh wati. Kabina-bina teuing sia teh ka jelema teh. Kumaha lamun modar sia? Los teh teuing. Cek Sungkawati ngaleos ka tengah imah. Omongan anak kadenge keneh. Ubapana nya kitu deku si Peci asa ngajeletit kana ati. Parandene kitu teu bisa majar kumaha kapaksa we nyabar-nyabar maneh. Ari Aki Surasa atuh harita gogodeg. Geus kitu atuh satekah pola nulungan si Peci. Pundukna diketing bari jeung diparancahan malum kolot. Habak kecilok serah kalapan melan ti koro teh harita. Nepikeun ka ngagejrot terus eulegan bari jeung buria buncelik brekdeku awakna leuleus. Ku Aki Surasa dibeyeng sajungjongan mah jempe. Aki Surasa colohok bari jeung ngahegak. Si Peci ngalempreh bari jeung peureum. Delila sabot keur kitu guru tak teh sada ngagurutuk sapatu kuda. Malah kadenge ngahiem 2 kali kebeg si Peci ngarenja greuwas. Buring has menik terus maksakeun hudang maksakeun kitu muru kaluar. Mapag dudunganana teu sadar yen awakna teh terlungsek keneh atuh rampeo cedak kana panto bruk namru. Cek si Peci nyebut aduh berenyek lantarangna anu bancunur. Nalamunan atuh yang deuna harek ka mana atuh rusuh-rusuh teuing. Aki Surasa karunyaeun. Si Peci harita ku Aki Surasa diburu. Ditulungan sabut kitu gero-gero den margana nyalukan si Peci. Tapi si Peci tenembalan kalah ngahenen. Aki Surasa surti lamun teu buru-buru di bejaan tangtung ngambok. Atuh gentak Aki Surasa kaluar. Pupulih atuh karaden wargana yen si Peci teh keur tinggareunah awak. Ben kuda mayah ku bapa ya. Pokna Aki Surasa bari jeung terus nyekal ka dari kuda. Terus dituntun dibawa ka istal. Den wargana colohok melong kana punduk Aki Surasa pok harita. Dugi si Peci ka mana bapa? Aya nuju teu raraos. Tembana Aki Surasa sopan pisan ka minantu teh. Tapi sopan semua teh dah hati letik nama geregeteun ambek. Den wargana teu ngomong deui busek ka jero imah dipapageun ku Sungkawati anu can bisa nyumputkeun semu jikana bae ambekkeun keneh ka si Peci. Atuh den wargana heraneun pok nanya bari jeung melong. Naon Wati? Nangkang datang teh kelakah baeud. Aya nu nyeri atau kumaha? Teh kunaon Kang? Bagia wilujeng Kang. Cek Sungkawati rada gugup agamang kana jasa lakina terus jilaan kancingna. Sanggeus kitu mah paroman marah mahe dijieun-jieun. Atuh ku raden wargana ge terus dipelong. Bangun anu penasaran pok deui atuh harita tumanya. Aya naon sabenerna teh? Teu hade mun seug disumput-sumput. Ka salaki mah teu meunang kitu. Coba terangkeun. Aya naon di imah? Nah, da teu aya nanaon Kang. Ulah ngabohong. Bieu ge di luar geus aya anu aneh. Tara-tara ti sasari nu mapageun kuda teh bet bapa. Lain si Peci, kamana ari si Peci? Naon wae gawena cenah? Kebeg atuh Sungkawati ngarenjag. Dengarina ngadenge bapana mapageun kuda mah.
asa ngabujangkeun ka kolot. Rai beungeut nageuneuk ambak ka si Peci. Atuh teu bisa disangkar deui ayeuna mah. Barabat we ngadongengkeun ka keuheulna ka si Peci. Atuh puguh den wargana teh capek keneh datang ti pagawean disampakeun persoalan kitu. Langsung naik amarahna. Beungeut nageuneuk di besi atah beuleum untuk kekerot ngancing nahan amarah. Mana si Peci ayeuna? Sina ka dieu, tuman teuing. Cek den wargana bari jeung lajag-lajeg nulak cangkeng. Gero-gero atuh Sungkawati nyalukan si Peci. Atuh puguh si Peci nu keur nyarande bari jeung ngarasakeun awak nu lungse. Harita teh ngarenjag bakat kuriwas. Pedah ngadenge dunungan awewe gegerohan. Ulan, Jawabna si Peci koreja tudang maksakeun. Terus muru katepas nyamperkeun ka den wargana. Datang-datang hauk dicarekan lak-lak dasar. Nyapuguh atuh si Peci teh meningah ulang teu bisa ngomong sakamek-kamek acan. Hiji, ari sia wadas atawa henteu ha? emot juragan. Cek si Peci maksakeun ngomong. Ingat kana nyatu wungkul sia mah. Teu inget kana kawajiban. Piraku sia teu ngarti, piraku sia poho deui. Pan sia anu janji teh heula, yen sia sanggup ngaula ka kula. Saumur-umur lilana, tapi naha musingkeun sia. Ngajengkelkeun, naha teu sadar, yen sia teh geus diberi ku aing. Renghap si Peci harita narik napas jero. Angen asa eungap, nahan amarah. Bet asa kabina-bina teuing. Boga dunungan teh. Da ceuk rasaan mah kasalahan teh henteu pira. Teu pantes lamun sekudu meunang omongan kitu. Tapi teu bisa kedal, ukur ngahrok bingung bati sedih dina ati. Tinggal nalangsa jeroin dada, ari raskul nasib diri. Bet asa kabina-bina teuing. Ayo, teruskeun heula tah, uruskeun kuda. Paraban sing saseubeuna, awas. Lamun mahiwa deui dikarem sia ku aing. Mangga agan. Si Peci harita geumpeur. Disriknas nyembah-nyembah terus atuh cengkat. Leos ngaleos bari jeung moyongkod muruka istal. Bari jeung leumpang teh hatena norobeco ngupat cimuat kanu jadi dunungan. Tapi sabisa-bisa nahan perasaan. Hayang ulah kedalisan anu sakirana matak nambahan ambak dunungan. Gok we ka istal. Aduh, Kebog reuas. Karek inget ayeuna jukut can boga. Eueuh keur maraban kuda. aduh. Kumaha geus kieu aing dasar nasib. Nah, atuh kieu-kieu teuing. Pan geus puguh aing mah tugasna ge miara kuda. Gawe kasar sakumaha umumna pagawean lalaki teh, pagawean lalaki teh. Nah, aya dudungan awewe beder atuh nitah marud kalapa ku harianeun kaing. Cek si Peci kukulutus sorangan. Demikir panjang, koreleng atuh kapipir kadawak kana karanjang. Kencis ini rek ngarit heula cenah culo we kuda mah. Lantaran di parabe parabna. Banglu salampahan si Peci norek ngarit. Kocapkeun Sungkawati jeung salakina. Harita teh guntreng we duanana di tepas hareup ngomongkeun kalakuan si Peci. Nya harita Sungkawati ngagugoreng ka si Peci kasalahan saeutik digegedekeun. Atuh puguh we den wargana beuki panas hatena. Anta pula we ayeuna mah. Sugan we mikir da bieu atuh tasubatahan.
Mun seug isukan jeung satuluyna angger wae urang kerem lah. Ulah dibere nyatu tuman. Tah mun kitu Kang. Bongan ngalunyak culangung teh jeung teu boga pisan kata krama. Embana Sungkawati meuni gumede. Terus geus kitu mah atuh parindah kana meja makan. Berak duanana atuh dalahar, reng sedahar Sungkawati beberes. Aiden wargana atuh jerut turun ka lawang dapur kebat murka istal. Deuk ngarolis pagawean si Peci cenah. Barang goktek kuda mah celengeu weh buntutna kupat kepot. Ngagebahan laleur cenah anu pating karayap dina tonggongna jeung pingpingna. Raden wargana colohok bengong sabab nenjok kuda anu celengeu teu nyatuan. Ae. Datan diparab gitu. Cek den wargana bari jeung ngadeukeutan kana kandang anak breh teh pamakanan kosong. Jukut salambal-lambal acan cek bohong teh mah. Nya atuh den wargana amak panon ngapulak cudag cideg neangan si Peci. Tapi teu aya di dinya. Da puguh si Peci teh tadi oge geus indit harita ngarit. Den wargana atuh menikah kerot huntuna bakat ku ambak. Dua peureup dikeupulkeun. Terus seleuneu nyamperkeun ka Aki Surasa. Anu harita keur ngasuh jang topan deukeut pisan atang ka Mahoni. Pok nanya bari jeung melong. Bapak, ka mana si Peci? Juga nama ngarit Den. Da tadi teh katingan anak arit sareng karanyang. Bagi aya pikeun naon atuh Aden? Nyata Pak, rek nanyakeun waya kieu atuh. Can boga kene jukut. Apan geus waktuna dipake tuh kuda karunya lapareun. Dasar bujang lurus tunyung. Teu beunang diandalkeun. Oh gitu. Atuh udah kalah di piwarang madun kalapa heula tadi teh. Jadi we teu kabujang ngarit. Cek Aki Surasa ngabela diri tu nama si Peci. Anu memang keur meujeuhna dipikak keheul ku dununganana. Wah, kudu jadi halangan nu kitu patut mah. Daya rek dia digawe mah teu kudu kitu Bapak. Ngaranna ge pagawe bade gak kudu ranci geus atuh. Udah sigar kana gawe. Ngadenge atuh minantuna kitu Aki Surasa teh ngomong deui. Geus nyahueun kana pangadatan minantuna. Anu geus ngabaku sok hayang menang sorangan dina urusan teh. Tarang ngagugu kana omongan batur. Harita den wargana ngoreleng muruka pipir imah. Kawas nu panasaran terus atuh ngahajas sagala deroris. Neangan kasalahan si Peci jigana teh. Anagok atuh ka pojok. Nenjo jukut ngejejemrung kalakahe ngayang. Can kungsi disapukeun. Atuhnya den wargana ambok deui nulak cangkeng beri gogodeg. Kurang ajarnya lain antepun teu mangkuluk. Pagawe kasabelan teu ngarti kana kawajin awas ya. Rasakeun wawelas ti aing. Itu cek den wargana. Terus muru katepas. Ek diuk dina bangku panjang. Ngabaheuhai bari mencrong kana perkebunan. Nyatana perkebunan enteh anu mayak pak hejo. Ngampar lir permadani hejo anu kacida kandalna. Diponcelot gunung katara aya halimun. Ngagulung nyimbutan embun-embunan gunung. Tunda kaayaan juragan wargana. Kockapeun deui ka si Peci nu keur ngarit. Dina mangsa tur waktu nu sarua, si Peci kukurubutan we bari jeung ngarit. Digawena atuh semburusuh lantaran inget kana sakadang kuda nu can diparaban. Mangkaning ti isuk atus tas diala gawena kudu jadi dunungan. Jabat curug nu katuhu nyeri darah teh atuh kuparun. Teudu rada nalangsa si Peci teh. Lamun teras inget kana janji mah moal ting daek cicing pasti kamari oge geus kencis indit lumpat jauh. Kubres si Peci ngarit ngaitan jukut. Tekung silila atuh geus pinuh sakeupelan pru kana wadahna. Terus deui ngarit. Kitu jeung kitu we tepikeun ka pinuh dua wadah.
Cungkeleun cengkat berjeng muringis, cangkeng karasa nyeri. Aduh, cangkeng benang. Hariana nanasi banta bat kieu geningan. Duh itu papadut nepi turun deui wae tare hujan. Pokna si Peci bari jeung neuteup ka sisi langit anu memang geus caneong ke pihujanan. Wakel atuh sada manuk koreak disarada menih bari jeung hiber atuh beuki lila teh beuki jauh ce panuk jempe seor sada angin nebak kana kebon teh. Duduk we si Peci ngaheulang ka tebak angin atuh si Peci reuwas terus atuh lumpat mudag duduk we. Cek sabalan sia duduk we aing di paok. Pokna si Peci bari kadawak atuh mulung Peci atawa mulung deui duduk we narap dipake. Berkitu hiu eta angin badang pisan. Celak-celak hujan badang mimitin turun. Carang kene harita mah, tapi badang anu kena ninggang duduk we meniting paletok ngepletak. Si Peci gugup lantaran wadah encan padat karek pinuh hungkul. Ari hujan geus mimiti murag. Gusti, cek atuh hujan teh sinapina we ulah kabelah ditu kabelah kidul. Ka kulon, ka kaler atawa ka wetan, kuring malah ulah kahujanan. Keur ngarit bisiteun sebeuheun si kuda. Cek si Peci ngecowih ngomong sorangan. Kituna teh bari jeung terus ngarit deui. Det kana karanjang. Gubras deui ngarit. Det deui kana karanjang. Kitu jeung kitu we meni ngopepang bakat kurusuh. Akhirna cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah Mang Dedi bade neruskeun ieu carita dina bagian anu kagenepna nya. Hatur nuhun loh kumaha perhatosanana ujung gantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.